Tapi aja beli atuh 10.000 mah. Kubu itu tangga tua, mending gak ada duit. Kubu orang kayak. Sarua urang kayak eueuh kumaha. Tuh aya si Mang Didis. Mana? Rek gawe ya? Kumaha? Hah? Keur naon? Keur neangan ieu ki. Naon? Dahareun, lapar kuhan. Nah di mana naon gitu? Eueuh kuhan. Yang kudu deui teh rokok. Naon ki? Henteu, urang aya barang bagus ya. Barang bagus? Heeh. Mana? Erek. Naon barang bagusna? Tuh tempo barang bagus tuh. Aruhan aing. Der. Heeh. Kawan nih. Sak. Sabaraan itu. Lah gocap we. Gocap. Heeh. Oh. Yang didilkeun. Dilkeun. Oke we belakangan eta teh mah. Ye. Kena hese. Heeh, kadeukeun ku aing ceklang. Heeh. Heeh. Lah kagok lah. Gocap. Eueuh deui, gocap. Eueuh deui. Heeh. Sok atuh erek saheula. Heeh geus aing heula ka ditu nya ki. Heeh, sok. Hai Neng. Neng, boleh kenalan gak Neng? Kenalan? Ih, gak mau ah, kamu jelek. Yakin? Aku kan banyak uang Neng. Enggak ah, bukan itu aku kamu. Cuma nih kayak gini, kayak om-om. Hai. Hai, jalan yuk. Kita jalan. Bye. Bye. Alah, duit beak awewe teu meunang. Hah, head mah gara-gara kolot tah. Mana uangnya? Hah, cuma 50.000. Udah. Ini dikit amat ya udah ini buat aku aja semua. Bye. Udah teh euy, tunggu jalan kieu. Wah, Dik, dia kenalan. Aja di mana ka dieu? Anya ngonten deui euy, hujan wae ku yo. Ngonten, si aing heula dieu ke yang katana porsi. Lain gerang ngonten atuh sia teh. Bahan hujan gelan, saya hujan mah. Heuh di situ euy. Yang ngonten tapi idina cenah aya ai can ngopi teh kieu ai sok butek otak teh euy. Beli kopi kuat. Sia mah anjir. Kantong we gede, udikan. Dulu atuh Dik. Dokunan yuk. Super. Kopi nan. Nah, lah, masih ya. Ulang lah. Bos kan dulu. Heeh. Lem berit, lem panci. Saban. Rokok lah, ke warung. Anjir, si Sidik tadi lelet teuing ka mana teuing kan teh nya. Bukan. Sarang kopi. Ah, di mata aya rokok sareng kopi. Lagi gorengan. Oh, teu aya, Bu. Nyatulah bala-bala we. Bu sabarahan, Bu? Bala-bala hiji. 1000-an, ah. Oh, 1000-an. Ya, Bu. Ah, di tang mana euy? Ah. Bu. Da ieu atos tinggalin. Engke we nya wih dia abi ka dieu, ieu diwikeun. Ih, jangan kesuban lieur. Sidik, ayo mana kakak koreh didinya? Nah kenalan mana udahnya? Bu, dis, leungit duitna. Sepuan teh maneh? Sia mah, aki-aki atuh. Mau duit kuat ka leungit. Kumaha tuh? Sia mah. Ah, bisa dis lah minta duit. Kuat. Aing maneh, sidik. Aing. Iya. Dulu aja awas sama leungit deui sia teh. Gocap dia leungit. Kopi kuday ho. Heeh, geus dulu. Berit lem panci, saya iris kawin ke panci. Kemana sih Dek? Hei, kemana Mami? Nuhun, ayo kabur mana kulit? Kemana Mami? Rokok si Didis. Rokok itu tuh. Udah, tahu bener tuh? Gua ingat aku bisa Dek. Mana? Bisa kulit wodon. Tidak bisa di mana Dek? Mana masakan anak? Sini cek di tadi ada Dek. Mana? Mainan Dek. Ayo mah. Siapa ngomong itu dapat duit? Oh no. Mana? Minta buat siapa ngomong duit ke aing? Kemana sih? Siapa masuk mantang gue? Ih, duit lagi wae. Siapa minta tambah udah tapi duitnya tuh mere. Poho deh aing teh di mana? Coba tadi tuh. Tuh gitu Dek. Minta duit mas. Minta aing 2 kali aing sih Dek. Minta udah eta minta dis. Alah, aing si Sidik. Sidik. Ya Dek. 3 aki-aki sieu mah. Tuh eta duit bonana
Anjir, leungit di mana kayak eta dulu beunang ceuli. Eta beli dia jeblok di sana. Di tebir sia. Astagfirullahaladzim, ai si Sidik, deci heula, Sidik kumaha itu. Ngerti sendiri semuanya beli bukan. Ketes, Sidik. Lama banget ya ini jadi cowok ngaret terus tiap hari tiap mau gitu. Kebeneran mau jalan-jalan nggak? Iya Hayu, aku nungguin kamu dari tadi dari jam 12, ini udah jam 5 sore tahu. Oke, ayo jalan-jalannya di mobil pintu 2 ya? Beneran? Hayu atuh. Iya, pintu 2, yuk. Lama banget. Iya tuh mobilnya. Ini mobil 2 pintunya. Iya ini mobil 2 pintu kan? 2 pintu sih 2 pintu, tapi bukan mobil ini. Iya kan ini. Tuh, ini kan 2 pintu, 1, 2. Udahlah, gak jadi jalan-jalannya. Udah mah kecewa nungguin mobil 2 pintu kayak gini. Awewe zaman ayeuna diajak ke mobil 2 pintu embung. Dasar. Kemana? Ojek mah. Ayo. Turun, kalau itu sudah. Ayo mah, enggak nih burit. Aduh, hilang ini sing laguan heula sakedeung dieu nya. Iki sing heula tak kadinya. Abi rusuh. Kang ojek teh heula pisan. Wayahna. Buru ya, burit. Aduh, aing mah. Aing musial deui ieu. Ieu tukang ojek teh aku mah atuh. Erek moal itu ojek teh mah. Wayahna ieu musial deui laguan heula. Astagfirullahaladzim. Aing tukang ojek ieu. Duh, wayahna. Aduh, ayo atuh mah. Aing. Aing mah. Aing mah nak atuh ojek teh. Aing mah. Awe motor apa? Gila. Bye. Nah, si mobil tadi kurungan sih gak yang keur meuyom cau. Meuyom cau kumaha maneh mah pan hujan eueuh itu tuh kumeong beak. Heeh. Lah anjing teh ngecek maneh meuyom cau. Pan siga tuh da. Nang si mana maneh je? Hujanan kieu. Nah, aja teh perlu euy. Naon? Teh perlu muatan ieu teh. Ieu teh pernah hujan ieu. Heuh, naon? Heuh, hujan ke ji euy. Iris euy. Muatan naon ji? Ih, nyaok geura tadi teh anu nelpon ke di imah teh. Heuh. Muatan cenah. Heuh, ka mana? Amis, na ongkos halus euy. Sabaraha? Juta cenah. Anjing mah nya sejutaan. Jaba saeutik cenah mana Wah, euy. nama mana nya? Nyaok. Pindah. Pindahan cenah heuh mun salah mah. Hati uang samperkeun di mana? Jauh. Tadi landeu tah, beh landeu di mana mah? Heuh, nya ulah tinggal mobil aya uang tempat nya. Heeh, nam mong tempat. Heuh, ya teh uang jadikeun. Ah, sieun mah tah, jalan mana? Ah, urang kecil heula euy. Kacangan mana kecil? Teu kuat ieu kecil heula nya. Sakedeung. Heuh, atuh lah heula. Tah, barang mah ieu, ngan ieu teh hoyong dipayun, keur usum hujan. Lalu dirasa ieu mah sapi dituna dihareup, asugan teh heueuh bener nya mah cager ieu. Geus atuh di tukang, kumaha mun di tukang wae. Lah, moal di pengker mah. Bisi asup angin ke sapina tiriseun. Naon nu dirasa ieu kudu dihareup. Tah, moal teh kitu mah lah. Mirare anu sanes, bo gandong wae ku si anak itu ka Ciamis. Bye.